Aska. Si Aska. Kamu tua, Kak. Sekolah menggaul, Kak. Cicing wae. Bener. Nah, mana meni unggul pisan ngajar atau jadi dosen? Lu penting, lu yang diajar, lu pinter, dengekeun ye. Isuk-isuk ingin ke pasar, asal ada bapak rajin. Lamun mana yang diajar, sekolahnya kudu rajin. Itu dah. Kenal nasi padang dari namulas. Dan nasi nanti warung nasi bisa. Mun diajar teh ulah sok males, pasti hasilna oge bakal terasa. Putri, sieun we. Lempar batu kan teh. Balik naik mobil pemerintah. Bae orang gandeng nanti loba parentah. Aing mah embung kita si Aska diajar wae. Si pintar. Ciklah kerjakan soalnya. Kalau gitu, tong minta kabatur menjaga tugas mana? Pak, ayo orang cara keluar. Aska kunaon? Tenang naon lu, simpul 5 yang diajar kita ini ada we. Sae, penasaran sama. Kalau nggak mau diajar ya? Si pintar. Mana pintar wae, diajar wae, mal kabawa ke batur. Urang mah moal hayang baturan jeung sapinter geuleuh. Yeuh nya. Di sisi jalan melian paku. Balikna tong mau ka Ciater. Katingali taman maca buku, tapi geuleuh si jeung sapinter. Urang kudu ngajarkeun maneh kumaha carana begawe baturan bener. Meh, yuk juga kutu buku. Bener, urang kudu ngantuan. Ayo. Tugas dengekeun ya. Jalan-jalan ka bumi nasi ujun, balikna langsung lempang ka walungan. Ari ngaburi teh sikap teu alus sabab manusia boga kaleuwihan. Si Mang Iwan mau awewe aja kasurupan. Mun mana rek kitu wae, mau aya nu ngabaturan. Mancem maneh. Kayak tingali awas yang teh. Aska teh kudu naon? Gitu. Buktikan ya, aya nu rajin mah pasti bakal bisa jadi nya. Dengekeun. Apa sih? Safira kalebat. Kumaha tadi di sekolah? Biasa we Bu tanya naon. Nah, ngadadak jadi sedih, nuju aya masalah. Di sekolah abi unggul Bu. Tapi sok dihina wae Bu. Kabeh murid eueuh nu maturan abi. Percaya ke ibu. Ari jadi budak pintar teh tanggung jawabnya gede, tapi orang ulah nyerah. Hirup di dunia teh salawasna aya anu beda. Tong ngarasa sorangan, geus bae teu kudu dipikiran weh. Nuhun Bu, atur nuhun Bu atas nasihat kesimpulan. Yang geus satu. Nah, asa bau tutunya Bu? Ya Bu nu masak naon? Astagfirullahalazim Kak, ibu hilap menuju masak ayam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon ibu, ayawan anu periode naon? Hapunten ibu, abdi teh bade nyarios sebenarnya. Mangga ibu. Mangga ibu. Kumaha ibu? Jadi kieu ibu. Aska teh sok nyarios
di jailan sareng dianggap beda ke babaturana. Abdi teh menurut tega Bu Guru. Ibu abdi bade ngadamel tindakan kanggo barudak. Aya ucing di jero panto, di pantona aya amari. Budak teh kunaon, pisan kana ngabuli. Jalan-jalan ka umumnya sebeni, balikna gulat nyacer meser ge Bu. Mugia barudak tiasa lebih supaya setengah rubikin ka batur. Mangga atuh Ibu hatur nuhun nya. Mangga Ibu sami-sami. Asa kumaha Mas Sainsa lo siap? Insyaallah Bu siap. Kayak maneh saha ngaranna? Eska. Nikacida culuna teh ih. Ya dengikeun. Ieu sirah meni ateu digaroge teu karasa. Udah kelas mana ieu menikacida culuna? Ngaliwatan alun-alun balik mulai skuter. Tenang naon orang culun, nu penting orang pintar. Kagaru trek melikai balikna ka walungan. Mending nyerah ti mimiti pasti urang anu meunang. Isuk-isuk lempang kagombong, balikna teh mesa rakua. Jadi jalma teh ulah sombong. Engke tinggal we hasilna. Ieulah buktikeun saha anu meunang. Ieu mah yakin si Aska bakal menang. Nah, soalnya si Aska mah kutu buku. Yakin ieu mah. Cenah mah si Aska juara hiji. Heeh bener. Hah, asli si eta menang. Menang hade pisan. Jadi bener atuh. Mun rajin mah pasti bakal juara. Ayo kunaon geus ya kok pasti si Aska teh menang. Aduh, oke sarua geus kayak gitu. Tinggali. Ibu di grup ngomong sih kumaha atuh. Ayo sampai Asli. Assalamualaikum. Tuh, Waalaikumsalam. Ibu aya naon Ibu? Calik. Ayah hiji hal anu mungkin akan diperdagangkan. Kalian sadaya biasa ningali, yen urang teh beda-beda. Aya yang pintar matematika, aya yang pintar olahraga. Tapi nana beut ngabedakeun baturan sorangan dan sabab anjeunna beda. Janten urang biasa henteu kedah ngabeda-bedakeun antar mangsa. Kembang mawar bareng pisan, akal teh jero pisan. Beulit teh lain kahadean, hasil mah dosa. Alka, wilujengnya atas nama program ieu. Alhamdulillah, tenang ya Bu. Enggak. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah bersyukur. Manusia kuat itu kita, jiwa-jiwa yang kuat itu kita, manusia kuat itu kita, jiwa-jiwa yang kuat itu kita, manusia kuat itu kita, jiwa-jiwa yang kuat itu kita. Anu bener. Nah, jadi buat ke udah kelas. Aya nu beda. Kok pakai teh? Astagfirullahaladzim kak.